Halo, kumaha cager? Denget ayeuna kuing tiasa adi dieu gitu dah. Alhamdulillah tiasa patepung, amplok jonghok. Sok sanajan abdi di dieu teh nyali rawayan teduaan. Tapi na kumaha tuh? Hal ieu jadi masalah henteu? Henteu kan? Henteu kan? Henteu jadi masalah kan? Bukan nama orang mah bebas we pikiran ada. Saten kitu kieu ge lamun boga pikiran goreng, ada pikiran anu teh hade. Da kumaha aduh eta teh jadi diri pribadi gitu tah. Pribadi nu moal bisa kumaha aduh. Jadi balaringu ngomong gitu. Tah ieu kangge si ibu si bapak apa kan mah keprok lah gitu. Tah dia ya enak tuh kamari abdi keur basa ngangkutan jengkol. Eta mah usut reuas ibu. Naon sababna reuas? Loba harita loba ngangkutan jengkol apa teh eta jengkol kumaha? Gede pana teh. Gede badag. Ayeuna ku abdi diangkut. Jingjing ku abdi teh haditu. Di kilo ada teh harita teh. Kumaha? Lamun teu urang punya kekuatan apa ada ya? Jengkol apa jengkol teh jengkol? Apa jengkol gitu? Hanya jengkol teh ada makanan berenergi. Hanya atuh. Nah, enak kieu ya. Masalah jengkol. Jengkol tuh itu kan pergi jengkol pan. Dah kieu. Sekali masuk yang seri sorangan ari masakeun jengkol ieu adalah soal sababna jengkol teh favorit untuk warna ka jengkol. Ieu jengkol soalna naon? Cobain mah ingetkeun. Amun jengkol teu berat, coba we ibu sok tanyakeun. Pasti tahu lah. Aduh, deui sok aya seuri diri abdi malah mun seukeur ngomongkeun jengkol da. Soalna kunaon? Kamari abdi ngada jengkol aya kana 2 kilo. Jengkol beneran ieu serius mah. Jadi ku abdi dipasak heula 2 kilo dipasak heula dipuluh baheula mitna mah. Dipuluh baheula sangkan hipu. Lamun ada jengkol di kuluh baheula bakal hese di kletukna beneran serius. Hese di kletukna beneran. Lamun mesti di kletukna busut teh.